Nurutkeun manehna dina Kamus Besar Basa Indonesia geger hartina hura-hura, huru-hara, gegeroan oge bisa hartina guligah, gumbira atawa ribut. Dina basa Jawa geger hartina balik atawa riweuh. Sedengkeun dina basa Sunda geger hartina lamping gunung anu panjang. Harti kacap geger jeung kalong ngagambarkeun kaayaan wewengkon geger kalong. Aya anu hartina lamping gunung ngagambarkeun kaayaan wewengkon geger kalong, hususna wewengkon RW 1 jeung RW 3 anu mangrupa pagunungan. Geger nu hartina geger kalong oge ngagambarkeun kaayaan geger kalong di sabundeureuan pertigaan Jalan Geger Kalong Girang jeung terusan Pagatot Raya. Ayeuna aya tangkal Kiara nu jangkung teu rindang. Kaayaan tangkal Kiara teh cocok pikeun hirup kalong. Unggal sore eta kalong sok ngapung-ngapung sabundeureuan tangkal jeung nimbulkeun gegeroan. Kusabab fenomena ieu, Desa Geger Kalong ngaduhan namina. Asal muasal ngaran Geger Kalong oge minoan aspek sejen Desa Geger Kalong, nyaeta lambang Desa Geger Kalong mangrupa lambang Desa Geger Kalong. Salah sahiji hal anu unik anu tiasa urang sadari tina simbol eta nyaeta gambar sato kalong anu ngagaduhan lambang Kots Bandung dina dadana. Kitu deui asal muasal ngaran Geger Kalong jeung pangaruhna kana Kampung Geger Kalong.